Kusabab seueur pisan anu naros teteh atuh lokasi kolam renang di Sukaluyu teh palih mana. Hayu urang sepil ayeuna ku abi nya. Tah ieu ku abi disepilna di arah Polsek Sukaluyu nya, da pasti terang atunya ari Polsek Sukaluyu mah. Tah di dinya teh tuluy we lurusnya ka arah Bojongsari. Pokona mah hayu ayeuna mah tutur-tutur abi menelusuri jalana heueuh urang sabari bercerita ameh henteu bosen kitunya. Pasti seueur anu komen cenah ge ih abi ge urang Sukaluyu tapi na abi mah nembe terang kitu aya kolam renang. Tong boroning teteh abi oge sami nembe terang ieu teh. Awal mula nama abi teh keur gabut ningalian sosial media menika resep kitunya nu para roasting tera renang we kitu ngararojay. Pan abi rek ngojay ka walungan da teu bisa ngojay atuh da sok paur ti gejebur. Tah ieu teh nya di Kampung Bengkok tuh bisi bade ka pasar ieu nyimpang heula ka pasar Mangganya. Alhamdulillah kitu di Sukaluyu teh ayeuna mah entos aya pasar jadi bisi anu bade baralanja heula Mangganya. Apan renang malapar kudu seueur bebekelan. Tah anu bade isi bensin heula aya di dinya pom bensin. Anu bade ngabaso heula Mangga tadi dia aya tempat baso gitu. Alhamdulillah di Sukaluyu teh ayeuna mah sagala aya. Anu teu aya naon atuh teteh cenah acisna nya. Mudah-mudahan we atuh saleueur acisnya di dieu mah. Tuh di dieu teh tuluy we nya ieu teh ka arah mana cenah teteh ieu teh ka arah Panyusuhan tuhnya ieu teh tulus we lurus da di dieu mah lumayan lah rada tebih keneh nya atuh da sabari jalan-jalan we nya. Nah cenah teteh kalaka ka Panyusuhan apanan abi mah bade nage ka kolam renang. Sanes ieu mah Panyusuhan Walungan nya tapi ieu mah Kampung Panyusuhan atawa Desa Panyusuhan nya. Nya nambi lemburna kitu pan bisi nyasar kan lamun tataros teh gampil kitu. Tahnya arintos di dieu mah tuh bilih bade ngamasukeun anak-anak ka pesantren aya di dieu pesantrennya. Alhamdulillah kitunya ayeuna mah di Sukaluyu teh tos agala aya nya pesantren aya kitu kolam renang ge aya. Jadi aya tempat hiburan kituanan. Tadi dia teh aya serba 35. Nah, di dia anu ka kanan ka arah Besar tah pami anu ka kiri ieu ka arah Mekarjaya. Tah ayeuna teh urang teh lewat ka belah dieu. Kan lamun neangan jalan teh nya palebah pertigaan anu mata klieurna teh. Tah palebah dieu mah lurus we nya tah engke teh bakal dipayun teh mendak deui pertigaan. Tah pas pertigaan ieu teh kade ulah salahnya anu ka kanan anu ka sakola Alpalah ka kiri mah kade ka lapang Mekarjaya. Tah urang ka sebelah kanan ka arah sakola Alpalah. Inget kerjaman baheula kerjaman sakola abi teh hampir unggal minggu ieu ka sakola Alpalah teh.